Assalamualaikum ya ahli kubur. Di banik sarang di lembur, pas karena di dia. Mohon. Jadi mata ayah sistem. Haneuten apa ngene? Haneuten. Haneuten di lembur mah. Oh gitu. Tabu dalapan teh. Simpe. Simpe. Oh, pemi di dia mah? Haneuten dia. Ibu mah keluar ka itu ka dieu. Oh, gitu. Henteu ti isieun gitunya. Sanaos aya pajaratan paling. Leres. Tapi datang ka Pungkur mah kalebat pajaratan ka. Pajaratan ka Jalan leres. Satapak ka Pungkur mah. Ayeuna mah tos saya kan jalan Agus. Oh. Kampung Kurma. Tapi daya kasieun da, biasa. Oh gitu, henteu keueung gitunya. Karena we jeung ieu nage meureun. Oh gitu leresnya. Mohon. Jadi kok hubungi teh haneutun. Oh gitu, sepuh. Di lembur mah di paling. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat. Berjumpa kembali dengan saya di channel Baraya Sumedang. Dan sahabat, sekarang saya masih berada di Kampung Sagaramanik. Dan menurut informasi dari warga sahabat, di sini ada 2 rumah terpencil pinggir hutan pula sahabat. Tengah area perkebunan. Untuk akses jalannya seperti ini. Kita barusan melewati pemakaman di bawah ya sahabat. Di sini memang masih terselubungi atau di tengah area perkebunan. Dan kita lihat sahabat, di sana ada 2 buah rumah. Jadi sahabat, seperti apa suasananya? Jadi tetap simak videonya sampai dengan selesai. Dan ini keberadaannya sahabat, berada di paling puncak, di atas area perbukitan. Tuh ini, di sini sahabat ya. Tuh ke sini juga ada jalan tuh. Nah untuk ke sini mah sahabat, alhamdulillah sudah masuk listrik. Jadi warga di 2 rumah ini sudah menikmati fasilitas listrik ya. Inilah sahabat. Dan untuk rumahnya juga alhamdulillah sudah rumah permanen sahabat. Sepertinya lagi pada tiisun ya. Tuh. Assalamualaikum. Nah di pinggir di depan rumahnya juga ada tanaman-tanaman tuh seperti seledri kalau tidak salah sahabat itu ya, surawung juga. Terus ada bunga kertas ini ya, kembang kertas. Kita lihat ke area sebelah samping, sebelah sini sahabat ya tuh. Assalamualaikum. Namun sahabat, untuk warganya sepertinya lagi pada tiisun ini teh. Ada kolam juga di sini. Memang hanya 2 rumah sahabat di sini. Dan sepertinya sahabat ini mah pengrajin atau penghasil gula aren. Ternyata ada sepuhnya di sana. Assalamualaikum sepuh. Aduh, sejak ngiringan among kapalih dia. Nyakeun salam baktesna, salam silaturahmi. Mohon sepuh dupi di dieu teh aya sabaraha bumi mung 2. Tapi mung kalebat keneh Sagaramanik. Pami ka dieu mah alhamdulillah tos lebat listrik.
tos lami. Kami Oh, gitu mohon. Jadi mah rausnya tengah ya, tengah kebon gitu mohon. Kalau bisa dibinten sok aman dan sepuh. ayo we ngarit paling gitu. Oh gitu kagungan domba. Oh itu kagungan domba mohon. Janten sepuh mah katawis nama. Osok nyadap oge sok ngadamelan gula gitu. Oh iya mah, sanes iya mah. Oh sahabat kirain saya ini lodong. Sanes. Kirain lodong gitu sanes asahan. Nah jadi beginilah sahabat ya suasana dua rumah terpencil di kampung Sagara Manik ya. Dan alhamdulillah untuk kesini mah sudah masuk akses listrik ya, fasilitas listrik. Jangan upami sade dinten mah ka kebon we sepuhnya. Alasan ayeuna mah nuju nyonong di bumi. Menuju ya we lah istirahat lah. Oh gitu. Jukut seueur gitu. Leres nyase pangintennya. Mohon kagungan seberigi domba me. Doma 7. Oh alhamdulillah pangintennya. Namanya teh katawis ti palihan hanap cing teh duh. Katawis aya bumi cing teh kitu palihan tongo. Mana kita tes teh aya bumi palih dieu. Pemidi itu mah teu araya pangintennya teu nyaronong. Araya nuju ieu jalan-jalan. Oh gitu pupuntenan teh teu aya namanya teh. Mun sok sieun majarkeun ieu newak hayam gitu. Hayam itu. Teu aya teu araya namanya teh kitu. Mun. Tuh, sahabat ya beginilah memang suasananya sangat begitu hening. Sepuh mangga tuh menuju barang damel mah kawagal ku abdinya. Menuju istirahat we. Sareng sepuh saja nengan teh hapunten. Pasumina. Pasumina. Oh, abang mah asli wargi dia gitunya di Kapungkur. Awit mah teu Limbangan. Di Limbangan. Limbangan Garut. Garut. Oh, gitu ngengingkeun istri urang dieu. Mohon. Tos lami di dieu teh. Lami. 20 tahun. 20 tahun. Assalamualaikum, Mak. Sejak ngiringan amang ngapalih dieu jeung begitu. Mohon nyakeun salam baktosna salam silaturahmi. Katawis palihan hanap cinta aya bumi cing teh. Raoseun jigana teh tiis gitu. Aya nu katongo dua kan ieu mah itu. Mohon. Oh gitu. Katongo ya masih aya. Oh teu aya. Ieu panungtung. Oh, ibu hapunten kawagal sepuh hapunten pisan kawagalnya. Mohon. Nah, untuk bahan untuk ini ge sepuh menanak nasi nganggo suluh di dieu mah. Tapi kagungan ieu mah teh gas. Gas kagungan. Gas kagungan kali. Terus ngaleuleheung we ku ieu pangintennya, ku suluh pangintennya. Mohon. Masak. Iya ge masak nasi. Leres. Da atur raoseun ku suluh, leres suluh seueur di dieu mah nya. Mohon. Tuh dan memang sahabat ini benar-benar di tengah hutan, di pinggir hutan gitu sahabat. Tuh bisa sahabat lihat untuk area pepohonannya juga cukup lebat dan tinggi besar. Dan ini ada kolam juga di sini tuh, ada ngareui ngaramat apa namanya ini teh lejet ya atau waluh sahabat. Dan masya Allah ini untuk suasananya enakeun pisan. Suasananya sangat hening. Hatur nuhun ibu teu kedah ngarerepot hatur nuhun pisan. Tuh sahabat ya. Untuk warga di pedesaan itu memang alhamdulillah pada ramah untuk warganya ya. Alhamdulillah. Di Banik sarang di lembur. Pas kana di dieu. Mohon. Di mata aya sistem haneuteun apa teh? Haneuteun. Di lembur mah. Oh gitu. Tabu dalapan teh. Simpe. Oh, pemidi dia mah? Haneuteun dia. Ibu mah keluar kaitu kadieu. Oh, gitu. Henteu tiiseun gitunya. Sanaos aya pajaratan paling. Leres. Tapi dah teu aya. Sieun mah teu aya. Teu aya. Lebat, ayeuna mah rada minggir di Jalan Ageng Kapungkur mah kalebat pajaratan ka. Pajaratan ka Jalan leres. Satapak Kapungkur mah. Ayeuna mah tos aya kan Jalan Ageng. Kapungkur mah. Tapi teu aya ka sieun da, biasa. Oh gitu, henteu keueung gitu nya. Karena we jeung ieu nage meureun. Oh gitu leresnya. Mohon. Jadi kan hubungi teh haneuteun. Oh gitu sepuh. Di lembut mah di sebahnya ta jam 6:07 terus Sepi. Biasanya kemudian mah haneuteun bencong hawana teh gitu. Oh. Bu namanya ngisikan cenanya. Oh, ngan teh sareng yang heula. Atur nuhun ibu tong ngarerepot da ieu mah amungan hungkul we. Resepnya mun
nyangunya di nu hawu teh. Tah, gitu. Pas ke ayam we anu. Ibu nuju yang mana di nu hawu? Ada acan mirun dah. Oh teh acahan. Soalnya apa persiapan Stokna seueur leres sih makan. Kan ibu ngagendongan teteh. Ti leuweung Ibu. Oh gitu. Gitu. Oh. Potongan beras. Ya iya. Di papasan di tatasannya cenah ku nyalira. Teteh tilas naon? Kanesta atau nepi sure? Oh gitu. Oh, nu alitna ku urang di ieu. Leres. Tarok. Ibu mah da narok mah sanu lejar ulah anu teuas. Leres. Nyari. Mohon lihat tuh dia. Mohon. Mohon. Lejar mah gampil. Mohon. Nyari rumput. Tuh, sahabat. Ini rumput untuk pakan embe tuh di sana ya. Embe sepuh, dan untuk kayu bakar juga alhamdulillah. Berhubung ini perkampungan yang berada di area perkebunan di tepi hutan, di pinggir hutan sahabat. Jadi untuk stok kayu bakar alhamdulillah melimpah sahabat. Tuh ini pakan embe-nya sendiri sahabat. Ibu sok sering upami ungi gitu keluar kali itu sering. Tapi untuk keeng gitu nya. Beli malam juga jam 12 lah di dia we nongkrong. Oh gitu. Tentang haneut. Terus. Sana mas aya pacaratan saya lebak tau. Paling di senteran. Mohon. Paling center aya nu tingali pas bodas ngajen tuh. Sudah urang mah di dieu. Terus Dekat bome. tekan tos aya kajantenan nanaon gitu. Anu mistis-mistis gitu teu aya. Teu aya alhamdulillah mantunya. Mohon. Teu aya kebon anu sang. Terus Teu aya di. teu aya ieu nya. Kamana-mana ge ibu mah bebas ka kebon kemana. Terus mohon. Kan di Batu mah seueur kebon sangat. Mohon. Jadi mah henteu pantennya. Sok sanaos caket makam pajaratannya terus. Sangat. Mohon. Nya wenging pame asanya na center. Ngan bawa teh orang ibu. Oh, leresnya da mungguh di kebon gitu di leuweung sepuhnya. Mohon. Bejang-bejang bengi. Siang oge kepentingnya. Sing tandinya teh seueur. Terus orai Kang. Orai hejo kamar teh Yang udah mudah-mudah baji. sapi kadinya di sana tuh dipinahkeun. Oh, tara di ieu ku urang teh nya. Tara dugikeun ka di Kalau itu kon gitu pada diri aya nu ieu ngaganggu gitu. leres. Yang maehan. Mohon. Gitu. Nya leres. Likunya orai kobra nu agung-agung sieu. Oh, kantos aya. Mau dipanggul kalau itu sebikun tuh dekat walung mah. Tuh jadi memang sahabat kesini mah memang suasananya masih asri pisan ya tuh. Jadi hewan buas itu sering datang ke pemukiman ke sini ke rumah Abah ya di sini. Beda teh aya kalau gedung. Teu aya pangina ukur ieu we di buruan merenya. Mun urang mah arulin gitu punya arameng gitu. Soalna nan menak gila menak man ge tara main Nya terus digiringkeun dibuang soalna urang sok sering kebon. Sok dendam. tah leres. Leres Bu. Tadi aing cenah dipaehan. Mohon. Sieuna. Leres. Ka kebon. Saya kasih. Sami-sami makhluk Allah punya. Siapa arah-arah kayak Hatur nuhun Ibu. Aduh. Tuh sahabat ya, saya ditawarin minum untuk ciri khas warga di pedesaan memang seperti ini ya. Alhamdulillah pada ramah. Upami ieu mah lejet sepuh atau nepi waluh. Waluh ageng. Tuh, jadi memang sahabat ya untuk tumbuhan, buah-buahan di sini mah tinggal metik ya, tinggal nanam ya. Ada lejet, tomat, wah pisang oge itu mah tos meujeun sepuhnya, tos di Sunda gitu mah. Mohon. Upami ieu sepuh tangkal naon nu ngeruyum ieu nu ageng. Manggu itu teh. Oh, manggis. Mohon. Di kampung mas harapan. Tuh, jadi memang kalau khas di perkampungan mah sahabat ya, dihiasi sama tanaman-tanaman seperti ini tuh ya. Tuh. Bonsai ini sahabat. Tuh. Stok kayu bakar di sini sahabat melimpah. Dan alhamdulillah di sini 2 rumah permanen ya.
Tuh sahabat, memang ini untuk suasananya sangat pikebataheun ya tuh. Dan kalau untuk di perkampungan mas sahabat, suara apalagi perkampungan khas perkebunan ya, pinggir hutan seperti ini, memang tiisen adem, yang terdengar suara hewan-hewan perkebunan saja sahabat tuh. Ini bunga kertas sahabat. Tuh ini di depan rumahnya juga ada perkebunan ya, pakai polybag itu mas sahabat ya, seperti kacang tuh ya, ada singkong juga, cengek dan lain sebagainya sahabat. Enakan pisannya sepertinya untuk bermalam di sini. Tuh.